Teras asa dipependenya. So kayak nunutan mah alit deui wabil wa di dieu ge sami jeung nu tadi naon mad asli atawa mad tabi'i lidaini aya iya disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atuh iya teh statusna janten harap lin atawa huruf lin bade ngange mangga harap lin pedah tadi mad jadi mad lain mad ieu madnya orang Sunda dasar mad jadi mad lin jadi lintah ari lin teh naon leuleus maksudna leuleus teh teu aya kahesean kana letah nalika dibacana dai tuh ngan harap lin sabaraha hiji harap lin teh dua nyaeta waw sareng iya anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun ngan harap lin atawa huruf lin sok jadi madlin lamun diwakofkeun dengan syarat sabada harap lin teh sabaraha huruf sahuruf bari dibarisan di dieu sabada harap lin aya sabaraha huruf aya sahuruf di barisan teu di barisan atuh lamun diwakofkeun bakal jadi madlin lamun diwasolkeun mah wabil walidaini ngan lamun diwakofkeun wabil walidain eta lamun diwakofkeun sabab sabada harap lina aya sahuruf bari dibarisan sareng qaidahna harap lin walailu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kulli amkana huruf lin teh aya dua sadayana wau iya lamun jabar numaina madlin lamun ngaosna diwakofkeun panjangna teh cara mad arid lisukun contona lafaz minal qaum ra'yul ain teangan lamun teu waqof lain madlin mun teu waqof berarti minal qaumi ra'yul aini tah kalau mun teu waqof mah kitu wabil walidaini ihsa sa didinya naon namina mad asli atawa mad tabi'i ihsanau tanwin mayunan waw naminate idghama al gunnah sareng heula ngaran tanwin nun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhon la khoton nun anun sukun anu aya dina tungtung kalimah isim dina lafazna henteu dina tulisanana
tanwin mayunan wau naminate idgham ma'al gunnah ari idgham teh asup ari ma'al gunnah teh sarta gunnah atawa ngangge gunnah naon nu diasupkeun di dieu tanwin diasupkeun kana huruf waw asalna ihsanan nan aya enan tungtungna asalna nan wa jadi nawwa teras we digunahan nawwa disebat we idgham ma'al gunnah sabaraha hiji hurufna idgham ma'al gunnah teh opatnya eta iya nun mim waw anu dikumpulkeun dina lafaz yanmu sareng qaidahna tina wasani idghamun we wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat kaluana kudu idgham kana ganap dina lafaz yarmaluna anu tetep lakinna kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan muliman tapi nu genep bagi dua bagian idgham ma'al gunnah yan musabagian illa idza kana kilmatin tudghim ka dunya summa sinwanin tala aning lamun nun pae tengah kalimah cara dunya sinwanin tahidgham ulah teh idgham ma'al gunnah